muslimina. Allahumma astur uyuba muallimi anni wa la tadhhab barakata ilmuhu anni ya qawiyyu ya matin ikbisyara dhalimin ya amanal khaifin najina liman nakhaf. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos nyarios saha syaihuna guru urang sadayana Ibnu Hajar waladzi jeung anu yatahajjahu anu ngunggulkeun kana itu ladi annal qanita sajana ari kunut linnazilati pikeun turunna musibah yakti eta ngadatangkeun bikunuti subhi kana kunut subuh summa yakhtimu tuluy nungtungan karena itu kunut subuh bisu alirrafi ku nyuhunkeun diangkat tilkan nazilati tina eta musibah. Maksudna para ibu ahli pangaosan sadayana tipayun teh nuju ngajelaskeun pasunatan kunut. Nyaeta kunut teh aya dina netepan subuh ngan selain dina subuh ge tiasa dina netepan fardu nu sanesna ngan namina kunut nazilah. Kunut aya dua, hiji kunut anu parantos kawarid di Kanjeng Nabi, nu kadua aya deui kunut Sayyidina Umar. Nu kamari ditambahan teh eusi tina kunut teh eusi nama doa sehingga disunatkeun bagi anu ngupingna tegasna makmum nyaeta maca naon amin. Da sabab kunut teh doa. Tos kamari atos dilogatan doana nu kahiji Allahumma hdina teh nyuhunkeun naon cenah Bu? Hilaf deui, neme samingonnya hilaf deui. Allahumma hdina teh ya Allah paparin abdi sadaya petunjuk atawa pituduh. Sakumaha ayeuna hadirna para ibu sadaya ka pangaosan ge sanes kulengkah sampean para ibu sadayana tapi hakikatna mah dituduhkeun. Jadi mapah kadige dilempangkeun kusaha ku Gusti Allah. Tah ieu teh bentuk naon bentuk esensi tina Allahumma hdina. Ketika orang kunut Allahumma hdina ya Allah paparin petunjuk abdi sadaya saperti jalma nu tos dipaparin petunjuk. Tah ieu maksudna dituduhkeun kana jalan anu diridhoi ku Gusti Allah. Sehingga ulah aya boga rasa bangga. Urang mah rajin ngaji teu pernah absen, urang mah teu pernah naon alpa, selalu hadir minggu ka minggu teh. Tah datangna rasa kesombongan tidinya pedah boga rasa rajin ngaji padahal hadirna ka pangaosan oge dinaonkeun dituduhkeun ku Gusti Allah. Sehingga kumaha timbulna lamun ngarasa diri dituduhkeun ka dieu teh ku Allah lain ladang sorangan, maka ningali tatangga, ningali batur nu can tiasa hadir ge ngadoa teh ya Allah tuduhkeun batur ge sing saperti jalma nu tos dituduhkeun ku Gusti contona abdi. Jadi naon timbulna teh ka batur ge doa henteu ngagogoreng. Saeta mah deukeut ka masjid tetapi ini tuh tiap minggu teh eueuh we tapi nangkring mah da aya. Ulah aya rasa kitu. Dan naon sababna acan dituduhkeun. Abot eta teh hidayah ngaranna. Ngan urang teh ulah nungguan oge kitu. Kunaon ece teu ngaos can meunang hidayah ece. Bari eceuna teh calik wae kitu. Da hidayah moal datang langsung iwati ku urang dijemput gitu kan. Aya naonna aya jalana urang kersa mapahna tah eta ngajemput naon ngajemput hidayah teh. Sok sanaos loba jalan hidayah ge ari urang teu daek ngalengkah mah. Tah teu daek maksakeun mah anger we urang teh sulit gitu.
Ngancek tadi hakikat nama tos we eta teh can dituduhkeun ku Gusti Allah. Salajengna kunut najilah alias kunut nu dibacakeun nalika datang hiji musibah eta teh dibacana teh dina kunut subuh. Hiji kunut subuh heula diaoskeun Allahumma hdina biman hadait nu kaberes. Teras deui datangkeun we kunut naon kunut nazilah upamana nuju musim kemarau atanapi nuju musim panyakit nuju musim wabah musibah ngadoa ya Allah leungitkeun cabut angkat ieu balai ti ieu lemur ti ieu nagara ti diri abdi Allahumma fa'anna bala'a wal waba Allahumma fa'annal bala'a wal waba. Ta eta doana teh eta doa kunut teh doa kunut nazilah teh dibacana saatos kunut anu paragi urang biasa. Ta ada saur di dia bahwa saur Imam Ibnu Hajar kunut nazilah teh dibaca dina kunut subuh. Teras sabada kunut subuh summa nakhtim bisuali rabbi tilkan nazilah tungtungan we ku doa nyuhunkeun dicabut tina eta balai. Jadi ulah maca doa kunut najilah hungkul bari kunut nu biasana ditinggalkeun gitu. Tapi baca heula kunut anu biasa teras ditungtungan kunaon ku doa kunut najilahnya eta nyuhunkeun dicabut balai itu. Hiji eta salajengna urang teraskeun deui wajahrun sareng sunat maca tari bihi kana kunut ae al kunutu tagesna kana kunut nadban kalawan sunat imaman kasih imam walau bisirriyati sok sanajan dina salat anu bangsa sirriyah. Kunut najilah mah para ibu sadayana dibacana teh cek tadi sanes wungkul dina salat subuh. Takala aya hiji musibah, takala aya hiji wabah, maka didinya urang disunatkeun kunut najilah ngadoa nyuhunkeun dicabut tina eta balai tina eta musibah sok sanaos dina salat anu bangsa sirriyah. Dina salat lohor umpamana sok sanajan dina salat lohor nalika maca kunut najilah nama tetep hukumna teh sunat dibaca tarih. Kan ketika subuh ge ketika berjamaah mah cek imam teh Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Cek makmum amin. Jadi naon setiap imam ngadoa kunut maka si makmum sunat maca imam maca amin secara tarik. Kumaha lamun dina salat tu bangsa sirriyah dina lohor dina asar imam teh maca kunut nah kumaha macana milu meueusan atawa tarik. Saur di dieu walau fisirriyatin sok sanajan eta kunut najilah dibaca dina salat lohor dina salat asar maka sunat dibaca tari. Jadi engke aya dina hukum Fatihah ge sami engke dina ngodoan Fatihah ke aya kapayuna lah. Jadi lamun urang ngodoan salat Isya dina waktu beurang dipigawena teh tah Isya makan bacaanana teh naon sok tari tah sok sanajan diwati kodoan dina waktu beurang kita aya disunatkeun bacaan Fatihah teh sing tari. Tos engke aya kapayuna ieu mah fokus heula kana kunut. Sakali deui kunut teh sunat dibaca tari lamun dina salat subuh. Kumaha lamun dina salat lohor sok sanajan dina salat lohor imam ngayakeun kunut najilah tetep diawali gelaku kunut Allahumma hdina
maka macana teh sunatan tarik. Jadi bisi ibu bade naon bade kunut najila atawa nuju nyaba ibu teh tiba-tiba dina salat tohor teh naha aya kunutan tah eta teh nuju ngalaksanakeun kunut najilah. Ibu teu kedah protes sok we baca naon amin kupingkeun. Itu kaduana wala ma'muman lam yasma'hu wa munfaridan fayasironi bihi mutlaqon. Kumaha cenah lamun ibu selaku jadi makmum dina nuju netepan teh imam maca kunut tah ibu nah milu nurutan maca tarik atawa kumaha tapi keun si makmum nyaeta di dieu la makmuman teu lunang tagasna teu sunat maca tarik pikeun si makmum walam lam yasma anu teu nguping itu si makmum kasih imam wamun paridan jeung kajalma anu salat sorangan payasironi maka laun itu duanana mutlakon harna mutlak. Sunat maca tarik sote li imamin khusus kasahabu ka imam. Ari makmum kumaha la makmumah teu sunat maca tarik. Jadi ulah kalah ngabarengan imam maca Allahumma hdina biman hadait makmum miluan maca beuki tarik bahkan sarua tah teu meunang pikeun si makmum. Atawana ibu netepan munfarid nyalira kaleresan ibu madah teu berjamaah cenah tara berjamaahkeun sok di bumi tah nalika netepan nyalira mah kunut teh meueusan wae henteu kudu ditarikeun kajaba ibu nu jadi imam. Misalkan aya urang kali ngamakmum tah ibu jadi imam sunat bagi ibu ditarikeun ngan ketika ibu nuju nyalira munfarid mah atawa nuju janten makmumah payasironi mutlakon maka sunatna teh dibaca laun wae meusan dina kunut teh baik kunut naon kunut nuti Kanjeng Nabi kunut Sayyidina Umar kunut najilah ari nuju nyalira mah teu aya pasunatan pikeun dibaca tarik. Terus atuh dina naon maca tarik sunatna teh wa amana jahron makmumun wa amana jeung sunat maca amin jahron barina tarik saha makmumun si makmum tah pikeun si makmum sunat maca tarik teh palebah maca naon amin. Jadi aya bagian-bagian imam tarik bagian doana makmum tarik bagian naonna aminna. Kemudian kumaha deui lamun nuju nyalira mecek tadi aminna teu kedah kusorangan eta mah meueusan we. Allahumma hdini piman hadait wa afini piman apait meueusan eta. Dan teu aya nu ngaminan oge teu naon da urang nu macana ngan ketika jadi imam tarikeun lalu bagi makmum sunat ngamaca naon maca aminana teh kedah ditarikeun sok sanaos dina bangsa Syria ceuk tadi. Ngan beda di dieu dijelaskeun deui bahwa payasironi mutlaqon sami'a kunuta imamahu li du'a minhu. Kumaha cenah aya imam teh maca kunutna meueusan duka teterangan duka memang eta si imam teh tos lemah bacaanana teh sabab imam teh kadang-kadang aya nu tos sepuh pisan teras eta kasepuhan eta teh sok tara naon tara aya nu ngaganti sok punyalira we teu aya nu bantuneun ngagantina da naon ka kasepuhan padahal punten aosana teh tos laun bujang-bujang dina kunut dina Fatihah ge hampir teu kakuping padahal dina naon salat nu tadi. Ke orang teh nyebut aminna ge kagok gitu tah. Nah, sehingga dina kunut ogenan imam teh macana laun. Allahumma dina biman hadai. Batu kana itu teh tos sepuh teh. Tah urang kumaha ye sebagai makmum.
Cek tadi sunat pikeun makmum teh maca amin teh kedah naon? Kedah tarik. Kumaha lamun imamna macana meusan? Urang sebagai makmum naha amin tarik atau naha kumaha? Tarik wae engke si imam reuwaseun gitu. Padahal imam teh maca meusan tapi ieu bacaan amin. Amin bahkan teu nyambung kadang-kadang mah karecok. Tasaur di dia sunat tarik sote maca amin pikeun si makmum anu nguping kana bacaan si imam. Ketika memang teu kakuping mah bacaan si imam, saur di dia lamun misalkan si makmum nah teu nguping kana bacaan kunutna si imam, maka si makmum baca we kunutna meusan. Jadi miluan maca kunut di dinya. Jadi siga ngalelewean ngabarengan we eta mah. Naon sababna? Sababna di kuping-kuping ogenan rek nyebut amin teh teu kakuping di belah mana eureuna, di belah mana ieu teh palebah doana, hampir sarua we rata ti mimiti dugi kaberes teh meusan. Terang-terang teh ruku sujud. Tah kumaha lamun ngabandungan kaos kitu? Maka sunat pikeun si makmum teh baca wae kunutna bari meuesan. Jadi imam meuesan urang ge nurutan Allahumma hdina fiman hadait. Jadi di naon diseimbangkeun siga dina bab Fatihah imam maca Fatihah lamun amin lamun waladolina kakuping tarik urang sunat amin. Ketika macana meuesan mah urang geus siga dina salat lohor bareng we sareng imam tah gitu. Jadi sunat pikeun si makmum maca amin tarik teh syaratna sami'a kunuta imamihi lamun si makmum teh nguping kana kunut imamna si jalma. Liduai kana eta kunut kana eta doa minhu tina kunut. Jadi ngaminan doa nana teh lamun kakuping bacaan kunutna si imam. Oh, stilo. Salajengna sok aya dina palebah maca sholawat kan pas begitu beres kunut teh doa najilah sami tos beres ditutup ku sholawat. Mana sholawat teh? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tadi nama masalah sholawat sok aya nu miluan maca bareng oge sok aya sebagian mah anu maca amin. Mana nu leresna ieu? Ketika orang tekan pas palebah naon pas palebah maca wasallallahu masuk miluan sareng urang teh da imam ge volumeuna teh jadi di launan urang miluan laun. Pas begitu lamun misalkan di ujungna teh Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih wassallallahu ala sayyidina. Jadi diturunkeun silagamna teh sehingga makmum ogenan sok miluan bareng. Padahal saur di dia wa mina du'ai jeung eta tetep tina sebagian doa doa teh nu kudu diaminan. Cek tadi imam maca Allahumma hdina fiman hadait saur makmum kumaha? Amin. Wa afina fiman afait saur makmum tah dina eta teh naon pangangaminan teh sabab Allahumma hdina wa afina sareng sajabina eta doa sehingga urang maca amin. Tah nu disebut doa teh lain Allahumma hdina jeung wa afina hungkul ternyata wa mina du'ai tina sawarehna doa teh as-sholawatu ari maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tah eta ogenan adalah doa. Berarti atuh lamun eta doa mah naha urang ngiringan maca sholawat naha urang maca amin. Maca amin da sabab eta teh doa.
Maka saur dia wa mina du'ai jeung eta tetep dina sawarehna doa teh as-sholatu ari maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi. Kusabab maca sholawat ka Kanjeng Nabi teh adalah doa payu aminu maka kudu maca amin si jalma laha kana eta sholawat. Jadi nu larasna mah kitu. Jadi begitu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi atau nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam amin. Jadi amin teh sing dugi kaberes eta teh. Dugi kabaca sholawat. Tapi kadang-kadang sok aya nu kalah bareng leres teu Bu. Makmumna ngiringan maca sholawat imamna oge nanya kitu deui di launan. Tah kumaha lamun kitu? Tah saur jawabanana di dieu bahwa memang aya perbedaan. Nu kahiji mah bahwa eta sholawat teh adalah naon? Adalah doa, maka disunatkeun pikeun si makmum miluan maca amin gitu, maca amin. Tapi saur sebagian deui bahwa eta naon maca sholawat teh lain doa di dinya mah. Sehingga orang disunatkan kudu miluan maca sholawat. Tadi dia keterangan ayat payu minu maka payu aminu maka kudu maca amin si jalma laha kana eta sholawat alal aujah netepan kana kaul anu unggul. Qala parantos nyarios sas Imam Muhammad Romli pitupah dina kitab Tuhfah syarihu ngajelaskeun yusyariku babarengan ae atamin ayusoli ala nabi mal imami tagasna nama di dinya mah disunatkeun teh naon babarengan. Jadi engke aya, tapi saur nu kadua mah bahwa di dinya mah justru urang teh naon maana maca bareng sholawat jeung imam. Naon sababna ziyadatar rahmati lin nabi sallallahu alaihi wasallam sabab eta mah nambahan kana doa kana kasih sayang ka Kanjeng Nabi sehingga bisi naon bisi kaasupkeun kana golongan jalma anu mana di mana disebutkeun bacaan atau dibacakeun Nabi Muhammad kurang teu maca sholawat sehingga digolongkeun jadi golongan jalma nu korek. Maka aya nu nyebatkeun ketika maca sholawat mangiringan bareng maca sholawat, tapi cek di dieu mah nu kahiji Saur Ibnu Hajar mah bahwa eta teh adalah doa, maka urang sunat maca naon wae amin tos. Jadi kamu ilmu pengetahuan kamu urang sadayana bahwa nalika sholawat dina penutupan kunut teh hiji urang bisa maca amin, dua urang bisa ngiringan maca sholawat. Nu ulah mah urang kalah ngahuleng gitu tah. Urang teh ngahuleng we teu maca sholawat, teu maca amin. Tos, jadi non sakali deui bahwa alasanana lamun dina maca sholawat kudu maca amin sabab alasanana eta sholawat teh bagian tina doa. Sebagian deui nyebatkeun bahwa teu kudu maca naon teu kudu maca amin ngiringan we di dinya mah maca sholawat. Tos hiji dina masalah kunut. Salajengna amma sanau anapun ari muji wa ari itu muji fa innaka taqdi ila akhirih nyaeta lapan fa innaka taqdi ila akhirih. Payaqulu maka ngucapkeun si jalma kana eta sana kana eta muji siron barina beusan. Tah dina kunut teh henteu sadayana dibaca tarik. Nalika fa innaka taqdi wala yuqda alai didinya mah si makmum teh macana laun, imam oge macana naon laun. Jadi nu tadi mah imam maca doa, makmum maca amin, pas begitu tapi kana fa innaka taqdi eta teh kalimah eta teh disebutna kalimah ngalem. Maka dina palebah ngalem mah makmum jeung imam teh sepakat duanana naon sirron macana teh meungeusan. Amma makmum lam yasma awasami asautan la yufhamu payaqnutu sirron.
Tah ketika si makmum henteu mampu ngadengi kana bacaan imam atawa kakuping bacaan kunut imam tengan pedal lam yufhamu teu dipaham, maka pikeun si makmum payak nutus siron. Jadi dina masalah kunut mah lamun kakuping bacaan ana si imam urang sunat maca amin, ngan ketika bacaan imam lamun teu kakuping mah atawa kakuping tapi teu jelas urang ulah maca amin sok we turutan kunutna siron barina meumeusan. Rupa-rupa da para ibu sadayana makmum atau non imam teh gitu. Dina subuh teh aya nu laun, aya nu tarik, aya nu sedeng, tah kondisi dina salat mah kitu we Fatihah sami imam teh kakupingna teh teu jelas. Ai lagamna kadenge ngan teu jelas. Tah ketika kitu wayahna barengan ku urang. Baca Fatihah tengan meusan gitu. Kunut sami amin naon ieu teh kunut atawa nan gegerenyeman siga nyeri huntu gitu. Kumaha ya urang rek ngaminanana payak nutus siron sok we urang teh kunut memeusan. Da eta jadi dina naon dina masalah kunut kitu seueur permasalahanana. Salajengna salid deui wa kuriha sareng dimakruhkeun li imami pikeun imam naon tahsisu nafsihi ngahususkeun pikeun dirina si imam biduain kana doa ae biduai kunuti tegasna mah kana doa kunut linahi karena aya larangan an tahsisi nafsihi tina ngahususkeun dirina si jalma biduai kana ngadoa. Tas salajengna pikeun si imam dina nalika maca doa kunut teh makruh lamun eta doa teh dihususkeun kanggo dirina. Maksudna kumaha? Maksudna ketika ngadoa teh si imam teu ngajakan anu sejen. Nah kumaha teu ngajakan anu sejen teh dina kalimatna. Jadi kieu aya bahasa teh kan kieu aya Allahumma hdina, aya Allahumma hdini. Tah di dinya teh sabetulna mampu pami digali dina bahasa Arab mah lamun Allahumma hdini eta mah kanggo sendiri kanggo saorangeun, kanggo nu macana. Tapi lamun Allahumma hdina kanggo urang sarerea. Disebutna eta teh mutakalim wahdah, mutakalim ma'al ghaib. Lamun imam Allahumma hdini fi man hadait, tamamu teh ulah amin. Naon sabab eta mah jeung manehanana. Dahartina teh kieu ya Allah pasihan abdi hidayah, makmum makeun bae. Makmum mah teu diajakan, makmum tiba-tiba nyebut amin, padahal diajak ge henteu gitu. Sehingga ibu gitu kan aya batur keur dahar, ibu milu dahar padahal mah teu diajakan gitu kan. Tah sabenerna dina doa teh kitu. Allahumma hdini berarti kanggo nyalira, lamun kangge seueuran Allahumma hdina. Jadi eta teh engke teh dina bahasa ieu ge misalkan dina doa naon salamat Allahumma inni as'aluka tuh salamatan eta kanggo sabar orang nyalira ini. Tapi lamun Allahumma inna nas'aluka, lamun inna kaituna nas'aluka, lamun ini as'aluka. Jadi aya alif cek tadi mutakalim wahdah, aya nun naon mutakalim ma'al ghaib. Mun di pesantren mah digali eta teh sa'ala yas'alu yas'alu yas'alani yas'aluna tas'alu tas'alani yas'alna tas'alu tas'alani tas'aluna tas'alina tas'alani tas'alna as'alu nas'alu. Sok bareng sadayana. Lieur naon cenah eta teh nya. Tah eta teh di pesantren teh digali. Bahasa perkata teh sa'ala yas'alu yas'alu segatna fi'il mudhari dikias dina yas'alu yas'alani yas'aluna yas'alu sorangan
Seorang anu menta yas'alani, dua orang anu menta yas'aluna, lobaan jalma anu menta disebut jama, maka aya mufrad tasniah jama. Kan ieu mah etang ngapalkeun abdi gitu. Dan geuning ingat nama ayeuna gitu. Oh ternyata nu kapungkur di pesantren di aos teh ieu maksudna teh. Aya mufrad nyalira, aya tasniah duaan, katilu aya jama lobaan gitu. Mufrad tasniah jama. Sa'ala yas'alu, dina yas'alu yas'alani yas'aluna tas'alu tuduhna kana non mufradah ka awewe muannas. Ogena seueur lah kita as'alu nas'alu, as'alu eta mutakalim wahdah, nas'alu mutakalim ma'al ghair, dhamirna teh nahnu. Tos hartina geula. Jadi lamun anu diawali ku kata a berarti tukang nyalira as'alu. Lamun ku nun nas'alu berarti abdi sadayana. Nah, jadi dina bahasa naon? Dina bahasa Arab mah kitu. Taos langsung uwihan deui ka dieu bahwa dina kunut makruh pikeun si imam ngakhususkeun doa ka dirina. Nyaeta nu tadi macana teh Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait. Tak urang ulah ngaminan. Naon sababna eta doa khusus ka dirina. Tapi lamun kakupina teh Allahumma hdina biman hadait berarti urang amin, da urang kaajakan. Hartos teh ya Allah pasihan abdi sadayana hidayah. Lamun Allahumma hdini ya Allah pasihan abdi hidayah. Khusus eta mah imam. Urang mah mun amin ceuk teh lagi tos diwartoskeun ku sabab terang hartina, terang maksudna amin we urang mah. Nu ngadoana naon wae di mana wae amin we urang. Da sabab terang padahal doa eta teh jeung saha jeung nyalira. Sehingga dina kunut mah di dieu disunatkeun macanana teh kanggo jama, kanggo seueuran. Naon sababna? Sabab lamun dibaca kanggo nyalira teh linahi aya larangan. Aya bi khabari Turmudi wa huwa la yu'amu inda qaumin payakhusu nafsahu bidakwati dunihim. Ulah rek ngaaminan jalma ka hiji kaum di mana eta nu mimpin doa teh payakhusu nafsahu bidakwati dunihim, ngakhususkeun doana kanggo nyalira. Urang teu sunat maca amin, da ceuk tadi ge urang teu kaundang, teu kaajak, teu kedah ngiringan gitu. Nah makana seueur doa-doa teh bu dina Al-Qur'an, doa-doa para nabi salaresna mah seseueurna teh bentukna teh ifrad kanggo nyaliraeun. Ngan pedah kusabab lolobana doa naon doa teh dikhususkeun kanggo nyalira, bahkan ti para nabi ge khusus kanggo nyalira, maka dina sakalian kunut mah pikeun si imam disunatkeun teh sing jama bentukna. Sing ajakan batur gitu ngadoa teh. Mata pantes lamun urang miluan ngadoakan ngadoa nu soranganeun urang teu kabagian teu diijabah wae naon sababna dan nu dijabahna nyalira anu boga anu ngadoana hungkul gitu. Mata sok kaingetan kamanahan ku guru-guru di pesantren teh ieu jang lamun ngadoa teh peupeujeuh sing naon sing kabagian sarerea sing inget ka batur. Bahkan ulah Allahumma gfirli hungkul Allahumma gfir lana gitu. Bahkan absen ulah anu aya nu hirup kene, bahkan nu maot oge doakeun Allahumma gfir lahum warhamhum. Jadi ulah inget doa teh jeung sorangan. Sabab batur ge sarua butuheun doa. Allahumma gfirli dunubi eta kanggo nyalira, kajeun ke ditambahan deui Allahumma gfir lana dunubana, ya Allah hapunten dosa abdi sadaya. Lamun Allahumma gfirli ya Allah hapunten dosa abdi. Allahumma gfir lahum ya Allah hapunten dosa jalma-jalma nu tos maraot tos diparahi. Jalma-jalma nu teu araya dipayun abdi ta. Jadi kudu teh kitu. Urang tos terang naon, tos terang kana maksudna. Tos bahwa dina kunut makruh lamun imam maca doa dikhususkeun kanggo nyalira. Jadi kedahna kumaha tuh? Kedahna teh dijamakeun. Kumaha bentuk jama teh?
teh nyaeta bayaqulu maca saha al imamu imam ihdina kana lapan ihdina wa ma atopa jeung kana perkara nu diatopkeun kana eta ihdina. Jadi di awal teh Allahumma hdina fiman kadituna oge wa'afi na fiman wa tawal lana fiman wa barik lana fima wakina birahmatika syarromatu kabehna kaajakan tadi di zaman naon bae urang amin bila mun diacake mah Allahumma hdina fiman hadait wa afini fiman afait urang teh amin teh meureun diselak-selang gitu ngan lieur eta teh pasti can terangeun gitu dalam entos terang mah insyaallah wa ma atopa cek tadi ge lamun mimitinana tuluy kadituna gena lamun mimitinani kadituna ni Allahumma hdini biman wa afi biman wa tawal tuh jadi eta mah nuturkeun awal we disebut we naon atop teh harap atop maktub maktu aleh gitu tos ada lieur lah dibere eta mah gitu kan tamang materi santri wah tersepuh kieu mah atuh bujeng-bujengnya tah jadi kitu pelajaran bahasa Arab teh geuningan digali mah seueur gitu antara ka urang sorangan ka urang duaan ka urang lobaan beda-beda tos alhasil tos we urang mah tadi kanggo sepuh sadayana mah bahwa ngadoa dina kunut teh pamipikeun imam mah kedah jama ari jama teh cek tadi Allahumma dina kadituna samikeun ka ujungna ogena lamun urang nuju nyalira mun parit kumaha mangga eta menyalira Allahumma dini fiman hadait wa qadaituhu sareng mastikeun kana itu doa annasairu adiyati karena saenyana sasesana pirang-pirang doa kadalika eta nya kitu deui wa ya ta'ayanu wa yutayanu jeung ditangtukeun naon hamluhum mikulna itu doa alama kana perkala lam yarid anu teu datang anhu ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos dia jelaskeun deui jadi sabenerna mah sadaya doa teh itu bentukna teh mufrad kanggo nyalira kan tergantung urang pami bade mimpin atanapi bade urang menuju berjamaah bebeujeuh eta doa teh kaitkeun kana lafaz jama supados naon supados sadayana kabagian tina eta doa. Qala badul hufido qala badul hufadi anna adiyatu kullaha bilabdil ifrad sanyana sadaya doa teh kabeh ge bentukna lafazna mufrad ngan pedah aya nu geus mufrad dina Al-Qur'an mah teu bisa diganti nu jama dina Al-Qur'an teu bisa diganti contoh dina Qur'an Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun tah eta mah sok sanajan ibu nuju nyalira ge bacana tetep we Rabbana hablana ulah Rabbi habli naon sababna sabab eta doa mah tina Al-Qur'an anu tina Al-Qur'an mah teu tiasa dirobah-robah ku urang an lamun sakira dina kunut mah sanes dina Al-Qur'an tiasa eta mah nuju nyalira mutakalim wahdah lamun nuju seueuran mutakalim al-ghair teh dijamakeun ngan lamun dina Qur'an tos naon tos dipastikeun bentukna mufrad kanggo saorangan contoh Robbi habli minas solihin tos eta mah Robbi lamun Rabbana hablana min azwajina tos eta mah bade ibu nyalira bade nuju berjamaah tetep we lapadna mah sesuaikeun sareng Al-Qur'an ngan sakalian dina kunut mah tiasa eta doa teh dijamakeun bahkan lamun keukeuh kusorangan teh maka makruh pikeun si imamna oge ka urang lagi teu kudu nyebut amin sabab eta doa kanggo naon kanggo dirina summa jarobaduhum ala ikhtisasil jam'i bil kunuti wasabiuha sujudun marataini para ibu ahli pangaosan sadayana kantun insyaallah engke ngajelaskeun rukun salat nomor ka-7 nyaeta sujud insyaallah nembe nu dibahas nyaeta mengenai tentang kunut sareng tata cara macana oge dina rahasia kalimahna aya nu tuduh kanggo nyalira aya nu tuduh kanggo jama tah urang supados teu salah
praktekna maka didinya rumusna lamun nyalira Allahumma hdini lamun seueuran Allahumma hdina da kanggo si imamah bahkan makruh lamun ngamana ku Allahumma hdini. Itu kirang langkung tina pembahasan kunut insyaallah mungkin jelaskeun diteraskeun deui dina pertemuan anu bakal datang mudah-mudahan urang sadayana sehat walafiat. Para ibu anu pangaosan sadayana pangaosan cekapeun sakieu bae hapunten tina sadaya kakirangan sinaran kalapatanana mudah-mudahan urang sadayana diabing dijanjari ku hidayah kurusnu taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah urang sadayana aya dina kalancaran ibadah urang aya dina kategori ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.